Pun sampun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Herni Nur Baiduri. Seja ngabewarakeun alhamdulillah bingah kagiri-giri bingah taya papadana dina danget ayeuna. Panginten bade ngauningakeun rehna sim kuring dan ayeuna parantos ngauningakeun ieu teh mangrupikeun pinunjul dina pasanggiri siaran basa Sunda. Siaran bahasa Sunda dina raraga mieling mikanyaah kana basa Indung sadunya kaping 21 Februari 2022. Salajengna panginten pamiarsa sim kuring bade ngauningakeun saleresna mah dina janten pamilon dina pasanggeri ieu teh teu aya udegan kanggo janten pinunjul. Margi anu diteuleman ku pribados rehna hayu urang sasarengan mikanyaah mika asih ngamumule kana budaya Sunda sareng basa Sunda. Naon margina? Margi aya babasan pamiarsa janten upami leungit basana tangtos bakal leungit budayana. Upami leungit budayana tangtos bakal leungit bangsana. Alhamdulillah dina kaping 21 Februari 2022 sim kuring kenging dia teh mangrupikeun pinunjul katilu salajengna oge panginten kenging tropi salajengna oge kenging layang pangajen. Ta ieu mangrupikeun layang pangajen di KPID Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun kanggo KPID Provinsi Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat anu disepuhan ku pangersana Bapak Dr. Adiana Slamet SIPMSI. Hatur nuhun oge kanggo Kang Bolan ti Bolan Entertainment Garut sareng ti payun waktos janten pamilon anu janten narasumber Bapak Dr. Endang K. Supardi nyangking pancen ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Salajengna panginten pamiarsa sim kuring dina danget ayeuna bade ngaguar pagundeman pangalaman kumaha upami janten pamilon dina pasanggiri siaran basa Sunda. Panginten pamiarsa mugi wae aya manfaatna kanggo pamiarsa sadayana tangtosna anu mikanyaah mika asih kana basa Sunda sareng oge anu palai parigel kana basa Sunda. Janten anu kahiji panginten kedah ngartos basa Sunda. Anu kadua kedah uninga kana undak usuk basa Sunda. Teras anu katiluna urang kedah terang oge saleresna teh upami undak usuk basa Sunda ngalarapkeunana kanggo kasaha. Nah kanggo kasahandapeun, kanggo kasasama atanapi kanggo kasaluhureun. Janten pamiarsa dina danget ayeuna pribados painten sejak kumawantun sanes agul ku payung butut, sanes asa aing uyah kidul atanapi goong nabeuh maneh sanes namung ieu mah bade ngaguar tutungkusan kumaha parigel supados urang tiasa janten penyiar atanapi announcer atanapi komunikator upami saur ilmu komunikasi mah parigel kanggo siaran basa Sunda. Pamiarsa upami hoyong parigel atanapi singer janten penyiar atanapi announcer atanapi hostnya kiwari mah disebatna di radio tangtos panginten urang kahiji kedah ngartos basa Sunda. Anu kadua urang kedah uninga kana undak usuk basa Sunda. Anu katilu urang kedah uninga janten basa nateh bade ditujukeunana teh kanggo saha. Nah kanggo sepuh,
kanggo kasaluhureun, kanggo kasahandapeun atanapi ka sasama. Tangtos upami kanggo sasama nyaeta nganggo basa anu basajan. Upami kanggo kasahandapeun nganggo basa murangkalih. Upami kasaluhureun atanapi kasepuh tangtosna nganggo basa anu lemes ajrih tur daria. Salajengna oge panginten nyaeta kedah tiasa lentong. Lentong basa Sunda tos aya lentong atanapi irama panginten. Irama kumaha upami janten penyiar basa Sunda. Salajengna pamiarsa upami urang hoyong janten penyiar basa Sunda anu dipikanyaah dipikareus ku pendengar atanapi komunikan. Tangtos eta teh seueur pisan anu kedah diuninga ku urang sadayana. Ngawitan panginten upami ninggal filosofina dina ilmu komunikasi mah margi upami siaran mah nyaeta rumpuna teh indungna teh nyaeta ilmu komunikasi. Janten urang kedah uninga ngawitan komunikator. Saha anu janten komunikator? Komunikator upami dipalih dia nyaeta penyiar basa Sunda. Teras komunikan atanapi audien saha anu ngadangukeunana. Tah anu ngadungukeunana teh kaum dangu. Tangtosna oge aya murangkalih, aya sepuh, sanes kanten profesi, sanes kanten yuswa, istri, pamegat sareng nu sanesna. Teras anu salajengna tangtosna teh aya tadi parantosnya komunikator, komunikan aya message. Janten pesan atanapi eusi dina siaran materi anu didugikeunna teh naon. Ta eta panginten. Margi ari kapungkur mah radio teh mangrupikeun primadona. Namun insyaallah panginten kapayun oge bakal janten primadona deui pangintennya margi aktivitas masyarakat ena parantos langkung padat atanapi langkung euyeub. Salajengna naha pribados wantun ngauningakeun ka pamirsa sadayana mudah-mudahan sanes goong nabeuh maneh. Alhamdulillah pamirsa palawargi sadaya simkuring janten penyiar radio ti kawit tahun 1887 dugikeun ka tahun 2004 kirang langkung 17 tahun. Cida lami nanya ngawitan pribados kapungkur teh nuju di SMA kalersan SMA hiji Garut kapungkur tahun 87 sok ngupingkeun radio anu aya di Garut. Alhamdulillah ih geuningan kieu nya janten penyiar radio teh seueur fans, seueur anu ngaidolakeun, seueur anu resep. Kataji pisan palai janten penyiar kapungkur. Kalersan alhamdulillah saparantos di SD Pasawahan Tilu Garut, SMP di SMP Negeri Hampor kapungkur mah SMP Negeri Tarogong, dilajengkeun ka SMA Negeri Hiji Garut, lajeng ka Akademi Komunikasi Bandung, salajengna di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba Universitas Islam Bandung. Salajengna oge ti payun teh pribados hoyong telabul ilmu. Geuningan upami janten penyiar teh henteu mung saukur cumarios di payunan pendengar, namun urang kedah nganggo strategi atanapi materi anu kedah didugikeunana. Janten urang kedah gaduh elmuna. Margi saur Rasulullah upami sadayana profesi disanggakeun ka ahlina tangtosna oge bakal janten barokah sareng sukses. Jadi berikanlah kepada ahlinya. Janten pribados kapungkur siaran teh di Radio Sturada Kabupaten Bandung, dilajengkeun ka Radio Rex FM Garut, dilajengkeun ka Radio Mentari FM Garut, dilajengkeun oge ka RRI Bandung. Alhamdulillah kapungkur kantos oge di Radio Ganesha Bandung. Terus nuju skripsi, nuju nyuprih ilmu di Fakultas Ilmu Komunikasi Bandung, nuju nyusun skripsi di Radio Ardan FM Bandung. Panginten uih deui ayeuna wangsul deui kumaha upami janten
penyiar anu parigel utamina dina penyiar basa Sunda. Urang kedah teras diajar sanaos urang parantos pinter. Janten upami radio mah sifatna teh audio, upami TV mah audio visual. Janten kumaha upami audio teh supados raos kadanguna, raos ka kupingna, salajengna oge anteb daria ajrih, salajengna oge kanggo materina supados pendengar atanapi kaum dangu teh kataji ku urang. Tah, panginten eta nembe di Pedar Sapali, insya Allah ku pribados bade di Pedar anu salajengna, namun panginten teu kenging lali kanggo like sareng subscribe. Margi pribados bade maparin video-video anu salajengna supados pamiarsa utamina anu palai janten penyiar radio khususna kanggo penyiar siaran acara Sunda supados langkung parigel, langkung singer, langkung masagi up to date supados janten penyiar anu profesional, anu parigel, anu masagi penyiar radio khususna kanggo basa Sunda, siaran acara Sunda, nah tiasa dina basana, budayana, sareng nu sanes-sanesna, tangtos supados ngindung ka waktu mi Bapak ka zaman, janten up to date kekinian. Tah gitu. Mangga panginten diantos sakali deui kanggo like, terus subscribe, sareng bilih aya pamundut atapi request mangga tiasa diserat dina komentar. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana perhatosanana, sim kuring pun Herni Nurbaiduri sejak amit mungkur amit mundur, bobo sapanon carang sapakan mugi jembar hampurana, cag urang tunda di hanjuang siang gesan alain, urang simpen di handelum sim gesan sampeureun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.